si kucrit dia kandi budak teh geus wayah ngaronda teh datang ya budak. Jadi orang sesoranganan bae kitu ngaronda. Pada mau tugasna wayah ngaronda ayeuna teh geus penting kieu. Endok urang sesoranganan bae nyamper ka sana ieu dengan baturna. Mana geus penting. Baturna deui kitu. Urang kitu dengan batur bae ka ditu, sorangan plong-plong. Sugan aya batur bae ka ditu urang keliling sorangan. Badinya si kucrit sugan ka timur di jalan. Tuh si kucrit ikan dinya yang pernah kandi ieu budak. Jauh pisan atuh ieu urang sasorangan bae kumaha kitu. Ngaronda ka imah ieu. Beuh tembong-tembong teh eta. Untung araya teh. Ieu ari Kang Saka ka mana atuh? Kana ulin bae, imah kana ditinggalkeun bae. Pamajikan kana ditinggalkeun bae. Ka mana meureun ieu jalma? Sabebeurang sapeuting, gawena kan eueuh bae. Geus ka mana meureun? Dah urang mah ada nengok babaturan bae lah. Da nungguan Kang Saka lila. Kamana meureun ieu jelema teh? Kang? Keur naon? Keur masih kucrit. Ieu keur ngaronda ieu imah ieu tengah tinjaran belum bae keur mah jamaah ka Jakarta zamana. Kitu teh. Kumaha deh? Aya naon? Geuning neng kana ditinggalkeun bae atuh Kang. Da tugas. Geus mana mah teh cicing bae di imah. Ari Koloyong bae. jelema mah atuh balik heula sakedeung mah bisi awewe teh aya perlu aya naon. Ieu urang rek nengok bawa babaturan terus cilaka. Sade. Si kucrit emang teh nyaho? Si kucrit teh cilaka. Heeh. Aduh. Mangkana urang rek nyamper ka babaturan ka ditu. Arep Saka mah. Sabenerna kan ayeuna teh wayah ronda. Terus ayeuna mah urang rek jalan teh heula lah. Berarti si kucrit teh kecelakaan. Nya, kecelakaan. Ayo atuh nengok karunya teh nya. Ya. Kang, nyamper heula ka Yusuk mah nya. Bisa ada itu. Si Sukma. Ya, Sukma sorangan bae nih. Ayo atuh. Bareng nengok pernah ka sepupunya Yusuk. Sukma? Kak, aya naon? Hayu urang nengok ka rempok nasi kucrit yuk. Cenah kecelakaan. Kecelakaan? Si kucrit cilaka iraha. Duka teuing urang gitu terang itu nanyana ka si Rek ronda tuh rek tembong-tembong datang. Kang Saka bae neangan ge si kucrit. Teu nyaho cilaka. Kang Saka ge teu terang. Teu terang. Sarua tuh Sukma ge teu terang atuh urang kudu ngalongok bae ka ditu. Karunya pisan teh nya. Hayu urang ngalongok ka ditu. Hayu. Yuk. Ya, hirup astagfirullahaladzim. Ari si kucrit nyusahkeun bae ka Odah sampai jadi pembantu. Sok Odah ge ulah sok macem-macem. Aduh. Jadi nate cilaka. Taker bolong kitu ngan teu dibedil bae ta suku. Odah jadi pembantu kudu ngabayaran oplet deui nu batur. Astagfirullahaladzim. Sing sabar atuh Odah teh. Ya Allah ya Robi. Si kucrit kana nyusahkeun bae Odah. Odah dalem. Mana karena neng putri di Jalma Sugi. Digawe maneh teh. Muhun. Kadieu. Iya, urang rek nengok ka Cikucrit kumaha? Odana keur digawe. Cenah cilaka Kang Kucrit teh. Muhun ka dieu lah ka dieu kumaha? Oke, kedap.
Ai mana teh tos lami digawe di dieu udah. Kenging saminggu mah. Oh, tos saminggunya. Kumaha ikang kucrit teh cager? Yeuh, mana kitu ge. Odah teh sampai ngabelaan jadi pembantu. Eta si Kucrit ningkah. Ningkahna kumaha? Ari ku Odah teh suruh dibuat ka sawah, suruh ngeprak, suruh dibuat kalah mamawa oplet, mamawa budak. Kesel Odah jadi nate. Geus sing sabar atuh, mana kitu ge geus kuduna cilaka, udah naka sabarnya. Tong dibawa emosi wae. Alukan mah ada obatan dibawa ke rumah sakitnya sing rutin. Ayo abdi bade nengok ka rompok. Odah kumaha keur digawe. Engke heula Odah nada nuju ngepel heula. Da Odah teh yeuh saopat-opat boga anak kudu diparaban. Lamun teu Odah saha tah si Kucrit ningkah tudaan hewa Odah ge. Nya atuh ayeuna mah wayahna we atuh Odah sing sabar ya. Sabar pisan Odah mah. Kumaha ari cilaka teh teu meunang hayang nya. Nah, ayeuna mah Odah kumaha benerna we kitu ngurusan keluarga, hitung-hitung gantian nya. Muhun. Gitu. Ari Nyi Putri sareng Nyi Sukma tos di mana? Sengaja. Bade nengok ka si Kucrit. Oh gitu. Ayeuna kieu we keun bae Odah digawe heula nya sing tutas gitu. Kayak abdi sareng Sukma nya. Kaditu wae doaan nya Kang Saka ge aya. Muhun mangga tuh aya jelmina tuh nuju keur ngarengkol bae, keur ngagedean bae eta. Nya sing sabar Keur ngagedean bae teuing ngagedean naon lah. Sabar udah. Odah mah da sabar wae tapi da keheul Odah. Kulutus teuing atuh. Mendingan doakeun salakina kaenggal cager. Atuh donga mah unggal peuting beurang peuting salat 5 waktu atuh. Da kumaha meureun ieu teh keur diuji Odah teh. Kudu inget kadinya dah. Di omongan si Kucrit teh ulah sok tong ningkah teuing mentek ge aya disuruh ku awewe teh hese eta mah. Odahna teh jadina keheul bae. Gondok Odah teh. Aya Kang Saka. Kang Saka keding. Kang Saka tuh jadi ngaronda teh sorangan bae. Tah tuh. Bejakeun ai mana teh baturna si Kucrit sanes. Bejakeun ka si Kucrit. Teu cilaka dah. Akang mah teu cilaka tadi teh akang teh neangan bae Kang Kucrit. Gawayana ronda ayeuna teh. Teu cilaka. Kurang jadi tuduhan ku. Bejakeun ka si Kucrit suruh diganti bae ku sapatu kuda kitu sukuna suku kuda wae Suku kuda ningkah. diganti. Heeh. Keun wae Odah mah keheul. Ulah kitu atuh Odah, manya suku diganti ku suku kuda. Atuh wios Ai Odah dae. Teu beunang diomongan. Sukuna ku kuda. Atuh wios ting kambeh jadi kuda bae sakalian. Sing sabarlah. Ulah mikiran Kang Kucrit. Dak cilaka teu kajele. Kang Saka pinter nyanyinya, Odah jadina rada kahibur, da keheul Odah teh. Neng Odah ulah nyewot marah bae. Moal marah. Saka babaturana bersedih. Muhun sedih mah sedih tapi Odahna keheul tudaan manehna teh teu beunang diomongan. Kudu nama di urusan ku Neng Odah. Atunya muhun. Neng Odah na kalah ngajauhan bae. Nya kumaha rek teu ngajauhan, yongan kae suruh gagawe embung. Hayangna kitu bae. Neng Odah aya mah hayu kali itu bareng-bareng. Muhun ke Odahna nyimpen sapu heula. Arek pengilikan Kang Putri. Muhun mangga. Nuhunnya tos diilikan ke Odah mayunan. Ke Odah ieu Ayo mangga. nya di tukangnya. Putri, ari maneh mamawa naon eta dikongkorongkeun ieu kopi tanaon geuning dibawaan anu di imah. Ieu kopi Akang. Kan itu kopi Ieu dan akang cai.
kanggo nyeduh kopi dah biasa ari nyai mah nya lain pamajikanna si Kucrit oge ngarti da si Kucrit teh pan seneng ngopi eta mah ari ngopi teh cukup sakali babawaraha kali atuh di imah ngeueuh kabeh geuning dibawaan kabeh ka Putri. Jangkang saka cenah itu jangkang saka jangan. duh Kang Saka wios teuing neng karunya kasih Kucrit da eta mah dianggap beraya. Aduh Akang ulah sampai Akang marah karunya manehna teh keur nemu musibah. Saka ingat Saka ge karunya pisan Kang Putri teh itu kan babaturan Saka. Tah eta geuning Ayo atuh urang kuang nengok babarengan ayo supaya urang teh sauyunan. Ayo Sukma. Ayo Kang. ayo atuh urang tengok Karunya babarengan. Kang Kucrit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh nih odah geus aya di dieu. Mohon, kapan motong jalan Odah? Aduh. Nuju ngobatan ieu Kang Kucrit. Oh itu Kang Putri. Aduh. Kang Kucrit enggal cager atuh Kang. Amin. Ari Kang Saka teh neangan bae ugasin teh cilaka iraha atuh. Aduh Kang Kucrit teh pugu da si Odah teh rewel. Kang Kucrit teh neangan sambilan sesemperan. Da kumaha atuh geuning kas kieu ayeuna mah eta suku ge. Da kudu di Paraban budak opat. Teu kudu di Eta suku Paraban. urang di Gagajah jadina. Gede sabeula. Oh lah jadina. Deji. Oh gede hiji. Oh bener. Sok si bae ai Saka. Gede sing sabar bae. Minum ya, minum. Bener banyak nih mas suruh minum ke orang. Tuh dibere gelas-gelas acan pagi lagi. Ada kita masih Ambil waras. Oh, alhamdulillah duh aing manuhun atuh doh dilalongokan. Eta kumaha deh tugas teh. Mantap ge kan ayeuna teh wayah tugas urang ronda. Ka blok 4 can di ronda pan aya nu mati. Di blok 3 aya nu mati. Da urang geus Jadi kitu kan urang mah. Kang Saka entong mati atau meninggal. Oh meninggal heueuh paehnya. Sami wae aku udah gitu. paeh. Lain ieu ngarerepot duh. Dah teu naon, era kunaon lah. Eta Teu Mang repot, Putri. Sukma Ieu mah sengaja hayang nengok Putri ka teh Kang ka dieu Kucrit. teh disalamper tah si Sukma. Tadi nama dak nangan Kang Saka ti isuk teu balik-balik Kang Saka teh diarep-arep ka dieu mah tadi nama rek beberangan. Ari kitu neangan tadi jalan ka timu. Nyanggeus bae bareng sakalian ka dieu kitu. Ya, mantap ke Kucrit. ulah galak. Ya, Kak Akang. Kapan ku Odah teh entos dibejakeun suruh dibuat, suruh nyonggah. Geuning kalau mamawa oplet mangkaning oplet-oplet batur. Pan Odah jadi kudu ngagantian urusan jeung polisi. Eta teh kudu duit. Odah jadi pembantu sampai ge. Geus beres dah kamari ge Beres mah beres. polisi mah pan iya geus ngajejer di jalan da geus dijejerkeun. Tuh ceng-celengan budak saopat-opat tina dipepeuskeun kabeh mangkaning isina teh receh sadaya. Padulah ceng-celengan Odah bae pupus aing keder. Nya moal atuh. Oh, otas Saka dulu kadenge. Tah bili ieu mah sakata jeuleuh. Si Kucrit mah ayeuna ieu Kang Kucrit teh di ukas embe di Parabana dadang daunan. Udah, salaki keur geuring ngomongna teh tong kasar bae. Ieu mah engke boro-boro waras saiki mah karunya. Ieu abdi bae jelema baturnya nu sifat teh ibaratna kerabat saudara pasti boga karunya. Tuh karunya. Ari mana mah kumaha sih? Atukeun wae yongan ge. Entong tongkeun wae atuh. Udah kumaha ieu. Eta Ieu aduh suku aduh. Diganti ku suku eta kuda. Sepatu kuda wae teu naon. Odah mah da kegeul wae. Tuh Saka itu wae ka urang teh
Mun ayam mah teukeran bae jeung bae majir lah aing Urang mah mah. da teu Asa bararudog ieu ceuli euy. Si Oda mah keterlaluan pisan. Udakna teh. Nyiru rabi. Karunya mana Lain olah satu huruf. nah henteu atuh Kang jauh atuh. Iya. Sarua. Odah mah nya lamun si Kucrit eta ge erek neangan deui nu anyarkeun wae. Ulah kitu Hewa tuh udah daan. karunya kasalaki teh. Keheul udah teh. Sabar. Pada ieu keur usaha mah jang odah, jang saha deui coba. Nyamuan kadinya nama tapi udah teh keheul. Diomongan Kang Kucrit itu pare dicongga. Kalah mau maneh jalan-jalan benek oplet batur tah. Denge kanggo ieu kanggo peringatan. Hewa odah mah geus odah mah erek nieun cai jang tamu. Nah itu kadeng. Karunya ya Allah Mang Kucrit, sabarnya Mang Kucritnya. Urang mah ibarat Nyurucut sampai kana ceuli. Mang Oda mah kana kitu bae, heuras bae nya pikiran anak. Ulah ngomongkeun odah. Odah teh capek jadi pembantu. Duh sing sabar Kang Kucrit teh keur kawas kieu. Putri oge ngerasa karunya teuing. Eta ulah dilus-lus teuing si Kucrit teh. Duh Kang Kucrit. Nganeng odah ya aing resep sia mah. Nganeng wae Kan odah. bae maneh mangoce Oda. Abdi mah aya rasa karunya teuing. Dasar awewe nyaneh mah. Sungutna teh nyiru rabi. Kang Kucrit eta beas kayak setengah kilo. Nyokot nah eta gentong ya teh gandeng bae. Sing sabar mah Kang Kucrit, sing sabar mah. Kang Kucrit eta ampar di mana? Nah teon lah ranjang. Odah karunya mana ieu jamal salaki mana kesang badak kesang lembut mana mah nyewot bae dah. Heeh. Sing eling. Iya anu Kadang Jelema teh. si siapa? Keheul odah keheul. Dadang euy. Aing hayang nembalan siga nu baheula euy. Atuh mangga. Sok inget zaman baheula urang sok nembang heuh. Atuh heuh waktu urang di Nasau. Oh, benernya. Perkembangan baru. Nuhun pisan Kang Saka jeung Neng Putri. Ngalongo ka abdi anu keur udur nyeri. Boga pamajikan rewel jiga kitu. Mun bisa mah diteukeran jeung embe maji. Kang Kucrit ngomong naon? Tuh eta embe tas ngajuru 5. Kekeran be atuh, be mah benang jangan. Ari ngomong ka bener. Ulah ngomongkeun odah. Aing Mata mah- kamu kena ieu teluh. Aing mah nembang ka goblok aing mah nembang. Ari kitu mah maneh boro-boro waras atuh Kang Kucrit nate ari kitu mah ngambek bae marah-marah bae. Tekarunya kasalah. Karunyaun si Oda mah. Mah kumaha teh? Aing mah arek kabur meh lah, aing mah lah iki mah kabur meh kabur lah. Sukma, ari lalaki mana ka mana? Keur udur marniteun parageleun tas dibuat di sawah bae beurang teh. Parageleun jadi teu bisa nengok ka dieu, cuman bisa titip doa bae ka Mang Kucrit cenah enggal cager. Cok Oh, salaki gitu. Sukma teh. Oh, doa 2000. Muhun 10.000 bawa 2.000 yang Da mana penting. mah da sawah nang aya sih nya, jadi dibuat bae. Lain sawah dewek Kang Saka buburu. Sawah dewek masa petak ge tadi garap-garap ku si Akang teh. Oh, berarti da tekaruan ke buburu bae nya, jadi Nuhun. kasabak-sabak nya. Teu dicabak-cabak sawana jadina. Sok ngabibita bae. Ai Kang Saka itu istrina cakep ngabibita Kata kumaha mah da eta mah pura ka pasar bae. ka pasar. Kang, gelas kali setengah losin. Pareupeus jong maneh mah kana ngapapet-papetkeun bae sewot ka urang. Ya, kanggo tamu. Mangga dieueut ieu teu aya naon-naon da odah teh. Maklum keur susah gitu. Seduh we Tong atuh bae repot-repot atuh Bade ngopi nya, ieu kopi mah aya da loba nu masihan tetanggi. Bade ngopi nya.
Urang madahana ge di karabna di kawasan embe. Heueuh si Odah mah teh karunyan kasalah. Keheul Nyi Sukma, keheul Odah teh sampai jadi pembantu jangan bayaran eta oplet nu batur. Aja. Nah, ari digawe jeung keluarga teh kudu ka ikhlas dah. Atuh ikhlas Odah mah. Ngadu mau bae kitu, ngoceh wae. Sewot tudaan. Ieu nu kopi hideung Kang Sakanya. Kopi hideung. Nuhun. Kita ketempok. Pidoana bae kanggo Kang Kucritnya. Enggal cager deui, bisa ka sawah deui, bisa marap embe deui. Bisa marap sapi deui nya. Nuhun. Bisa ngagarap sawah deui, wios nu batur ge lumayan. Eta ari ngaritna digantian ku Odah heula kitu aing ngaritna. Nya muhun atuh Odah nu ngarit saha deui. Luar biasa. Nya. Ieu teh Putri bade kopi naon? Top bae top. Oh, topnya. Yang ngarang top gitu. Oh, gula arennya. Senengannya. Mohon mangga. Ari ieu Nyi Putri naon Nyi Sukma? Tuh bae Sukma mah cai herang bae tara ngopi Sukma mah. Oh, gitu. Mohon. Maafnya. Sakieu ayana da Odah mah segaduh. Cai herang kopian bener. Mantapnya Kang. Mantep. Biasa ngopi di tempat pos ronda. Di ronda di pos kayak masyarakat. Ya. Sepi atuh. Oh, Putri mah sepi. Bangsa kan sosoranganan bae itu di pos teh di dinya. Kurbasa itu orang di siun-siunan eta benernya Oh, eta mah jurik eta teh jurik naon sih? Engpek. Jurik biasa. Jurik engklek Eh. apa? Isukan pangneangankeun obat. No, obat ngadengeun nama. Dek bisa teu neangan endog hayam. Bisa tuh. Ada. Kampung. Oh, Jangan topok ini tak. kena dilok-lok. Oh, dilok-lok supaya tere segernya kan suku. Tapi kade ulan dog Moal salah nyokot bareta mah dog kuda mah. Kuda. moal Sangka bulan-bulan dog kuda dibikeun dibungkus bae ku salah nyokot. Oh, berarti dewek nyokot na kandang batur. Aduh, ulah kitu masaka urang. Nah, kajun aing geuring ge ulah kitu. Terus jang neangkeun daun. Daun kingkilaban. Oh, Kingkilaban. Oh, atuh jauh ngalana di situ. Nu kawasihid. Oh, nu Yang iya nempelan Nempel. iya. Oh, jangan nempel-nempelkan karena iya. Supaya ulah supaya tereh hilang. Maksaka bisa teu nempo ieu kena naon. Sing aya jurigan gitu keur urang ronda teh. Jurig bae, jurig. Oh, moal. Mitos. Ya mah ya. Aing mitos teh permen lain. Permen mitos. Mentos Oh, tama. tahu mentos bener. Ya ada nyawa. Mences ta mentol. Mentos. Oh, mentos. Coba tukuran jeung suku kuda berlalu lompatanna bedas dah. Atuh jengjot. Jengjotnya. Suarana ge bener. Ketop-ketop. Aduh. bener. Ya, lamun Kang Kucrit Ari deket nih orang sok aya ngeuseurean lain adanya. Ya biasa. Neangan deui boga atuh kasedih gitu teh. Biasa orang burungnya. Sabenerna mah orang teh can ngejo. Oh, dah dibuat gitu jadi jahat. Nah, si Odah mah kan Odah mah beda kasih be aku gawe tentang tinting si ban heueuh. Padahal mah anjung ka ayeuna mah aing hareureui akhlak gitu jeung aing ngabobodo maneh. yang bodoh mah ya. Nean bae. Gitu. Tah. Oh. Ade. Kang Kucrit ulah ngomongkeun. Tuh ada orang mah tuh ngomongkeun ngan nyaritakeun atuh. Bedanya. Beda. Beda nyaritakeun jeung ngomongkeun nya Kang Saka. Si Sukma kumaha eta? Kang Mukhtar teh sehat. Sehat tapi keur mururung bae nyari awak cenah. Sehat bobodoan tama. Lain kamari kapendak jeung Keko teh ngadahar ieu urang teh di Pasian Papais. Nah, aya di dalam Papais teh tahun tuna nyoblok. Urang digolong mun eta inget kana omongan. Aduh, urang gergering resep bae kieu disamber ke ieu teh deh. Tapi Rencangan teh. Sukma mah kajen carogena ompong ge sayang Sukma mah. Oh, sayangnya.
Tuh kalau si Odanya Mohon udah mah nyewot bae bukan lelaki kasep ganteng ke nyewot bae. Ganteng ti patung pancoran meureun. Tah jelema teh gablek sendok-sendok acan nganggena ge tah nu kieu. Kang tah kumaha hirup teh rumah tangga teh boga sendok-sendok acan. Nah, mikir atuh kayaknya baik ku awi atuh. Mikir atuh Akang. Aing teu mikir mah moal aya kopi. Eta teh kopi ge nang tatangga atuh Kang. Yeuh, deui mah engke ai disuruh ku awewe teh kan nurut. Ulah mawa maneh, tah jadina cilaka, sukuna jadina bolong. Sakalian teh dibedil ku odah engke. Sukuna dibedil sakalian. keterlaluan mana mah udah ngomong teh. Kira-kira atuh aya kasalaki teh dah. Ya Putri jeung Kang Saka mah teu kitu-kitu teuing da. Mesra ieu mah mesra. Kajen Kang Saka teu arah balik, sokan meuting bae. Coba. Tapi Putri mah teu nyawat bae ya. Ngajauhan beda kopi. Tapi ai keur waras mah hayang ngaduk. Ulah sokan kabina-bina teuing. ngajauhan. Eka salaki teh. Nah, bener tuh. Ya. Urang sok inget ari keur ieu teh. Ai keur cager keur teu keur kieu. Sok patembal-tembal nyimpan nanya-nanya. Kang Saka inget tuh. Oh ini. Oh, lamun orang sok nanya gitu. Kan sok pernah nanya Kang Saka. Ari nginum kopi Kang Saka nu senengna naon? Nah, nu senengna saina. Caina. Saina. Nah, lamun ka Neng Putri nu senengna naon? Nyaina. Oh nyaina. Salah. Putri. Salah. Cuma salah. Salah. Lamun nginum kopi mah dikucek heula. Ari nginum naci Putri mah dipugantru dikenyot. Eta mah atuh. Bisa bae. Keur-gering ge ngahiburna. Gering mah teh sukuna. Kopi susu. Eta nama henteu bener. Kopi susu alo. Tak urang sok inget kitu nya Kang Saka. Sok di kopian bah susuna Nah, gitu gitu. jadi kopi susu. Kang Saka teh dikenyotan bah jadi kopi susu. Orang Neng Sukma Mangga urang nanya ngaropi teu. atuh. Kumaha? Nah, ai Neng Sukma eta sok make kurudung kunaon? Kurudung da tiris. Tiris. Oh, eta lamun misalna erek ka mana-mana make kurudung. Make kurudung atuh Kang. Naon alasanna make kurudung? Atuh aya make kurudung mah kadeleuna muslim. Oh, muslim. Mun Ah, lain. Nah. Kamari ngomong Kang Muhtar cenah keraradak. ento asup mama teu raradan. Coba dibuka. Ento tuh. Tuh bener. Jadi aing waras ya teh cager bisa menang tuh Cang Acung tuh odah tuh aing geus waras ya odah. Tuh waras ka luhur-luhur. Pulang. Neng Putri, Nya mangga sambil ngopi ya. hari ka pasar sok naik naon? Sok naik motor atuh Kang. Naik motor. Ai naik motor di tukang di hareup. Atuh di tukang. Ai naik motor ngeunah di tukang di hareup. Yang ngeunah di tukang lah. Oh, ngeunah di tukang. Heeh. Terus lamun anu nyetirna nya ngarep ka tukang tak ka hareup. Nya kahareup. Oh, salah. Punya barep-barep. Atuh kumaha tuh kan udah jalan mah dari kitu Pan mah. urang mah eta kudu nama pahareup soalna naon? Da naik motor lain jalan motor. Motor cicing ditaekan. Bisa bae Kang Kocrit mah. Tak orang teh inget jadi dihibur ai keur gering kitu ya Allah. Geus kataneh waras bae Putri. Pidoananya syukur alhamdulillah tuh oda mah jauh wae ka Putri teh da geus ieu. Ai kur waras mah hayangna dukut, kur aya duit dukut. Duit Biasa mah ya jauh. wewe mah cok itu Kang Kucrit kasabar. Nah, urang mah resep aya nempo salakina Sukma teh duh isuk-isuk geus mamawa naon gitu. Setia Resep, atuh laki setia. mama. Bari jeung kukulu tuh saya tukang. Tuh je. Ning oda mah tuh pernyalain bena lawang. Hayang tulak lawang kayak Bener. Kajen kajian Mr. Tulus. tetulus. Nah, keur ai jama sewot mah kitu Oh, pake gitu. rata-rata. Oh, Ya. bener.
Atuh nuhun Ibu Putri Sami-sami, diromokan. Kang. Tah geus katingali urang Ya. mah dahar ku si Oda ge diberena ieu makan Sing di mana tinggal- erek cageurna aing kuriak. Sing sabar wae boga awewe kas kitu mah kajen wae da geus kudrat. Rek Kuriak urang teh kuriak, awak kuru duit beak. Aduh. Mana dah lamun teu kuriak mah meureun lah. moal dijauhannya Kang. Oh, jadi orang esok ingot gitu aja ke rada sugih, rada nalaktak. Maksudnya ngomean tak-tak. Nalak tak main tak gitu. Ah gitu. Kang kakak, Hmm. kayak orang lamun geus cager, nya biasanya orang Biasa. itulah gitu. Enak masih udah antep lah, Antep kayak baik. gawe los, ka Arab los urang mah. Mudah-mudahan maka jauh teh gitu ka ujung berung teh ka seberang ka Palembang kira Gara-gara Kang Kucrit, Oda ente bisa goes jadina matak ge ulah nyaluk tak. Goes. Teu bisa goyang. Goes. Kayak pinter goyangna. Goes. Oh goes, ai goes goyang ai. Roroel. Oh roroel. Roroel. Bener bener. Ay goes teh roroel. Jadi syukur tidak cicing. Oh, bener. Loja bae hayu roroel bae. Geuning nu jal aing nu cilaka sih kumaha deh. Atuh kaping geus mah beda deui. Oh, beda. Atuh. Mudah-mudahan pidoananya nongkon pidoan hati sadaya atau mudah-mudahan Kucrit ayeuna itu sebagai musibah keur Kucrit. Mudah-mudahan itu sebagai ujian keur Kucrit. Mudah-mudahan penyakitnya sing age candak sing age cager diangkat penyakitna sehari hari. Amin. Mudah-mudahan penyakit itu sing jadi ujian. Kang Kucrit keur ulah urang. tahlil teuing. Nah, Ampura. Sami. pokoknya ampura. Jampura Kang. Ampuranya bising Kucrit boga salah tina jalan laku lampa. Ajan si Odah mah itu mah dah. Sing enggal cager banyak Kang. Orang dari lah enak ini Ganti embe. ganti embe. Siga embe Kang Kucrit. Ulah disarwakeun da si Odah ge si gambe. Kumaha ieu Kang Kucrit? Meureun moal tereh waras. Odah jadi pembantu bakalna bertahun-tahun ieu mah da lukana jero. Apa Odah angkat ke Arab bae nya? Kira-kira kenging teh nya ku Kang Kucrit teh. Kang Kucrit. Pikeun heuleuun bae Odah tudaan. Jadi nate kawas kieu erek kumaha mangkaning kudu ngabayaran oplet batur. Mangkaning can lunas. Engke Odah dikejar-kejar ku jamaah bank. Meureun ke Odah nabang bingbang ieu mah. Kang Kucrit mah nyusahkeun bae Odah. Boro-boro nyenengkeun hati Odah. Enggeus lumpat ka dukun ka Gunung Kawi angger bae kaos kitu. Teu sugih-sugih kalah cilaka pisan. Ya Allah ya Robi. Odah teh kuduna sabar wae meureun nya. Ya Allah. Kumaha nya Odah teh? Lah Odah merek angkat ke Arab bae. Erek daftar. Pokona mah erek ngomong Kang Kucrit. Keun wae eta anak nu opat tinggalkeun ku Odah lah. Suruh jangan di awewe di los lah Odah mah lah. Keheul Odah mah. Kang Kucrit. Ika sebeleun. Selah Odah mah pokona mah nuju diuji ongko ku Gusti Allah teh meureun nya. Kedah introspeksi diri Odah teh. Meureunannya berserah we lah, pasrah lah Odah mah. Kang. Tosnya ieu Odah bade digawe ka rompok ditu nya. Hati-hati Odah. Ya. Balikna mawa padahareun, udah hareun ieu deh. Cai nu ngirim seep. Kawina mawa dahareun tah kutipan sorangan di barudak ku basa masak. Sok doakeun ku Kucrit.